Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kaayana dinten ieu barudak? Mugia sadayana aya dina kaayaan sehat. Barudak dinten ieu urang diajar ngeunaan paguneman jeung istilah kasehatan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai percakapan dan istilah dalam kesehatan. Naon eta paguneman? Paguneman nyaeta kagiatan ngobrol atawa ngawangkong dua arah, silih tempas atawa tanya jawab. Apa itu percakapan? Percakapan yaitu kegiatan pembicaraan dua arah, saling tanya jawab. Palaku dina paguneman aya dua urang atawa leuwih. Kalimahna mangrupakeun kalimah langsung. Pelaku di dalam percakapan ada dua orang atau lebih. Kalimatnya merupakan kalimat langsung. Rek titenan contoh paguneman dihadap. UKS. Jepri. Apal anu disebut UKS? Tahu apa yang disebut dengan UKS? Tanya Jepri. Linda, nya apal atuh usaha kesehatan sekolah. Ya apal atuh usaha kesehatan sekolah. Santi, apan di sekolah urang ge geus aya UKS mah? Kan di sekolah kita juga sudah ada UKS. Jepri, nya geus aya. Iya, sudah ada. Firman, anyar keneh da diadegeunana oge. Masih baru diberdirikannya juga. Santi, cing ari Jepri apal. Naon wae kagiatan di UKS teh? Coba kalau Jepri tahu apa saja kegiatan di UKS. Jepri, nya rupa-rupa atuh pokona mah patali jeung kesehatan warga sekolah. Ya banyak jenisnya. Pokoknya berhubungan dengan kesehatan warga di sekolah. Winda, lamun di kelas urang aya nu ngadadak gering, tah kudu gancang dibawa ke UKS. Kalau di kelas kita ada yang mendadak sakit, nah harus cepat-cepat dibawa ke UKS. Firman, nya anu sok mindeng rieut. Iya, yang sering sakit kepala. Santi, tah gancang we ka UKS minta ubar. Nah, cepat-cepat saja ke UKS meminta obat. Jepri, lamun salatri sabab indit ti imah teu kaburu sasarap heula, kumaha? Kalau tiba-tiba sakit perut karena berangkat dari rumah tidak sempat untuk sarapan, bagaimana? Winda, eta mah diubarana kudu di kantin. Itu mah diobatinnya harus di kantin. Santi, nya diubaranana kudu kuleupeut jeung gorengan. Iya, diobatinnya harus menggunakan nasi bungkus dan gorengan. Firman, kumaha lamun rieutna sabab hese ngajawab soal dina ulangan? Bagaimana kalau sakit kepalanya itu karena susah menjawab soal dalam ulangan? Winda, rieut akibat ulangan mah beda deui atuh. Eta mah sabab henteu ngapalkeun. Sakit kepala karena ulangan itu berbeda lagi. Itu karena tidak belajar. Santi, rieut anu kitu mah lain diubaran di UKS, tapi kudu gancang diceuceuhan. Sakit kepala seperti itu mah bukan diobati di UKS, tetapi harus cepat-cepat
diberi air kepalanya. Barudak, ayeuna urang lebet dikana istilah kesehatan. Sekarang kita akan masuk ke dalam istilah dalam kesehatan. Contohnya, anu gering teh geus 3 poe ngalempreh. Yang sakit sudah 3 hari tidak bisa bangun. Nah, ngalempreh di situ artinya adalah tidak bisa bangun. Nu kadua, pantes awakna rek kuru oge, tuda geringna lila. Pantes saja badannya kurus juga. Habisnya sakitnya lama. Kuru itu artinya adalah sangat kurus. 3, ari geus di opname mah manehna mimiti jag-jag deui. Kalau sudah di opname, dia memulai akan sehat kembali. Jag-jag di situ artinya adalah sehat. 4, bongan tambarakan. Jadi we ayeuna nyeri beuteung. Pantes saja ada semuanya dimakan. Jadi saja sekarang sakit perut. Nah, di situ ada istilah tambarakan yang artinya adalah segala didahar atau semuanya dimakan. 5, anu katerap kasakit gula mah dipantrang ngadahar amis-amis. Nah, yang punya penyakit gula harus mencegah memakan yang manis-manis. Dipantrang itu artinya adalah dicegah, temenang, atau dilarang ya, tidak boleh. Itu adalah istilah dalam kesehatan. Yang ke-1 ngalempreh, ke-2 kuru, ke-3 jag-jag, 4 tambarakan, 5 dipantrang. Lamun hayang sehat mah kudu berseka atuh. Nah, kalau ingin sehat harus membiasakan hidup sehat. Berseka itu artinya adalah membiasakan hidup bersih. Manehna teu sakola lantaran katerap sakit muriang. Nah, dia tidak masuk sekolah karena sedang sakit panas dingin. Nah, muriang di situ artinya adalah panas tiris atau panas dingin. 8, paingan curugna bareuh sabab cenah hileudeun. Pantas saja jarinya membesar karena katanya kena penyakit hileudeun. Nah, hileudeun itu artinya adalah infeksi handapeun kuku. Jadi di bawah kuku itu ada terkena infeksi. 9, lila kacager geuning ngubaran kasakit mengi mah lama sekali untuk sembuhnya. Mengobati yang sakit sesak napas. Mengi itu artinya adalah sesak napas, engap. Sesak napas atau susah untuk bernapas ya. 10, tekau papanasan manehna mah sok terus sariawan. Nah, tidak bisa sedikit kepanasan dia akan terus mimisan gitu kalau bahasa Indonesianya. Nah, di bahasa Sundanya disebut dengan sariawan. Sariawan yaitu keluar getih tina irung. Jadi sariawan itu adalah keluar darah dari hidung. Nah, dari nomor 6, istilah kesehatannya adalah berseka, 7 muriang, 8 hileudeun, 9 mengi, 10 sariawan. Nah, barudak eta mangrupikeun contoh-contoh nu aya dina istilah kesehatan. Pancen dinten ieu buka Linguisis di handap pikeun migawe soal ngalengkepan kalimah ku istilah kesehatan. Silakan untuk membuka Linguisis di bawah untuk mengerjakan soal melengkapi kalimat oleh istilah dalam kesehatan. Linguisis. Ya,
Kalian boleh membuka kamus untuk mencari arti kata yang tidak kalian pahami. Selamat mengerjakan. Nepi dieu heula, patepang urang dinten ieu. Hampura upami aya kalepatan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.